tadi manuka hiji dikir manusia ke Allah, Allah dikir ke manusia, mun jelema ibadah ke Allah, Allah marinan pahala ganjaran ka eta jelema. Tanu takwil nama mun urang zakat, mun urang sidqah, sok anjeun zakat, sok anjeun sidqah, engke anjeun bakal beunghar gitu. Tafsirna teh. Jadi mun urang sidqah pang-pang tong nyaritakeun zakat. Da zakat mah geus teu kudu dicaritakeun tuh naon hebatna cing anu zakat tuh. Ayo, tade bisi kagungan emutan jan wah hebat. Sia teh mah zakat. Naon hebatna tuh, naon bedana jeung jelema anu daek salat wajib cing rek naon pujieunana narek naon mun teu salat. Hebat cenah lah zakatna. Estuning make jeung dipuji nu kitu dipuji. Nah, kepada tang harta baturnya. Mun harta batur ka pihapean dicekel tuluy ku urang teh dibikeun teh harta batur teh naon hebatna tuh. Siga mikeun senal batur urang injem. Nah hebat. Tuh teh hebat. Lah kuduna dianterkeun teh dianterkeun rek naon. Mun zakat teh dibikeun rek digasab, rek dicekel ku sorangan, rek dikumaha eta. Ieu momen teh zakat make jeung kudu aya proposal, tanda tangan, renyek ti ditu ti dieu. Ah, teu kudu. Men zakat mah sakali kaduana antep gitu urusanna jeung Allah. Tinggal Rasul ka salabah antep geus teu mere mah bukan mah janjina eta mah geus komitmen apa urang ge komitmen mun urang geus jadi mujaki boga hak kewajiban urang ngaluarkeun zakat teu kudu dipenta ari lain sakadar ingetan mah komo diingetan teu mere antep urusanna jeung Allah eta mah vertikal urang mah sakadar ingetan misi garek kagasaban rek dipenta zakat ka mana we balik cetan eta manehna nu gasab kan eta barang batur di babawa kumaha teh tah hartina nangtang ka Allah ku Allah ge pan entong ditagih antep urusan manehna ku kaula eta mah urusanana nu matak dibere pilihan rek di serenkeun zakat baik-baik secara sopan terhormat atawa rek ku cara teu sopan. Alternatif kaduana sanajan zakat teu kaluar tapi ku Allah bakal dicokot eta zakat ku cara paksa. Cing kumaha carana? Sok tong kaluar zakat, suku potong. Nah, ting. Ya. Zakat teu kaluar imahna kahuluan. Tahan we zakat mah tabrakan. Atanapi kagasaban, kabadogan, kapalingan. Atanapi anggota keluargana mau teu puguh. Sanajan mau urusan takdir tapi aya sababiah. Musibat. Karena ku cara sopan tanapi teu sopan terserah eta mah. Lamun mau ngaluarkeun zakat anger kaluar teh harta teh Allah dipaksa sina kaluar. Artina manehna ngahina diri sorangan. Jadi nisbat zakat mah teh hebat teh. Anu hebat mah tak ieu punten ibu ya anu hebat mah nalika urang harta teh bersih geus teu kudu kaluar harta geus teu kudu kaluar zakat sekali deui ieu harta teh anu urang mutlak pituin kariwel eta mah geus moal nu haru biru zakatna tos kaluar sidqahna tos kaluar hak batur geus dipisahkeun ieu mah kari amen urang make jeung dina pikiran teh hayang hak urang anu milik urang kaasaan ku batur kaasaan ku dulur, ku sobat, ku baraya, ku karabat. Eta mah disebut lagi iman kelas tingkat. Iman dina hambalan kadua. Teu kabeh jelema mampu kitu. Ari zakat mah teu perlu dicaritakeun teh tadi. Sidqah urang sadar ulil afwa. Sesatina bubutuh. Sok kaluarkeun infakna. Ta ieu mah geus teu kaluar infak zakat teh tapi kariwal make jeung urang inget kang liar.